Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jawab atudak. Amun cek bapak nyebut sampurasun berarti di walerna rampes. Alhamdulillahirobbilalamin. Patepang deui sareng bapak dina pangajaran bahasa Sunda. Materi anu baris dibudikeun dina danget ieu nyaeta ngeunaan dongeng. Cik. Naon sih ari dongeng teh? Pak, dongeng teh nyaeta ngabobodo budak cengeng. Nah, Pak, dongeng teh nyaeta hago iba. Bener oge. Dongeng teh caritaan zaman baheula, Pak. Wah, eta ge bener. Sakabehna eta nu disebutkeun bieu nyaeta bener, tapi naon sih ari sanyana pengertian atau wangenan dongeng teh? Simaknya. Nah, numutkeun para ahli, dongeng teh nyaeta caritaan anu teu asup akal jeung teu kajadian. Berarti mun tadi teu kajadian bener Pak, bener eta geus asup. Dongeng biasana nyaritakeun kejadian-kejadian zaman baheula. Tuh bener oge tadi zaman baheula. Jadi dongeng teh hiji teu asup akal, kadua asa teu mungkin kajadianna oge. Katilu biasana mah nyaritakeun jalma-jalma zaman baheula. Iya, menurutkan kamus, bisa dibaca belah dieu tuh mana lah tingali di tukang bapak penting banyak. Numutkeun kamus mah dongeng teh nyaeta caritaan meunang ngareka, artina meunang nyieun babad anu karangan kajadianna henteu sanyana. Dongeng mangrupa carita rekaan anu mere kesan pamohalan. Nah, kudu digaris bawahi di dieu aya kesan pamohalan. Ai pamohalan teh naon? Lamun cek bahasa Indonesia nama pamohalan teh ajaib jeung ukurana pararondok. Jadi dongeng mah nyaeta teh tadi hal ajaib kejadian zaman baheula nu teu kajadian. Oh, reanya dongeng lamun urang pernah didongengkeun ku aki geuningan aya kelong hewe cenah. Aya jelema bisa hiber. Aya jurig. Nah, eta ge termasuk dongeng kabeh oge. Nah, biasana ukuranna pararondok tara panjang. Nah, da dongeng mah biasana dicaritakeun diomongkeun. Jadi tara ponok. Kunaon tara ponok? Nah, tingali engke di bagian geus ieu aya ciri-ciri dongeng. Stay tune. Anu saterusna, nah aya ciri-ciri dongeng. Aduh. Pinuh teu kabagean Bapak di mana ieu. Keun lah sabari dibaca, sabari diperhatikeun. Ciri-ciri dongeng anu kahiji nyaeta carita ponok. Caritana ponok. Lanjeuran, aduh nih saya Bapak ge maca nanya. Lanjeuran carita dina dongeng biasana basajan jeung ponok. Tah cenah ari anu jadi alasanna apaan dongeng mah sok didongengkeunna ka budak laletik sagede kieu. Sakeletik. Kerkorok keneh keur leutik. Jadi dongeng mah dicaritakeun ka budak nyasakan kadengena budak we budak mah kadang intina hungkul anu kapanggihna. Nah engke teh si budak eta teh kan gede, si budak eta teh jadi bapak-bapak, jadi aki-aki, boga incu, boga anak didongengkeun deui ka budak. Nya naon nu ditangkep pas keur budakna nya eta naon nu didongengkeun. Tapi biasana mah intina mah munal najan ponok oge. Nomor kedua, ieu paling penting tadi aya unsur pamohalan, aya bagian pamohalan artina ajaibna. Sok ayeuna bayangkeun jelema bisa ngapung. Si kabayan ngaleungit cenah aya cari si kabayannya ngaleungit ti hiji tempat pindah ka hiji tempat. Nah, mungkin teh eta lamun dina kahirupan nyata asa teu mungkin gitu. Tapi nya ieu mah da dongeng atuh wayahna we, percaya teu percaya. Nu katilu asup kana wangun lancaran jeung ugeran. Nah, jadi artina wangun lancaran teh nya ngaguluyur lah gitu. Terus nu kaopat aya anonim atawa teu kapalulu saha nu ngaranna. Nah, nu ngaranna dongeng mah situ nya nu ngaranna saha. Ieu dongeng meunang dongeng si kabayan, meunang si anu sabenerna mah teu bisa diaku. Sabab naon sok di Bandung aya si kabayan, di Sukabumi aya si kabayan. Di Tegalwaru di Purwakarta aya si kabayan. Jadi si kabayan teh nu saha atuh? Nya bebas si kabayan mah nu sakumna orang Sunda saperti kitu. Aya deui contoh anu lainna sakadang kuya jeung sakadang monyet. Kuya teh kura-kura, monyet teh geus apalah nu cigah. Nya nu cigah ngeunteung we bae lah aya ke monyet. Cenah euteung nya eta teh monyet. Ari sakadang kuya jeung sakadang monyet
lain hukum di Sunda toh dina Indonesia oge dina caritaan Indonesia ada aya kura-kura dan kera malah mah nepi ka lamun pernah ningali TV aya dina TV carita legenda anu dina nyasi Upin Ipin lah babaturanna Upin Ipin aya legenda nyaritakeun kahirupan sakadang kuya jeung sakadang monyet sarua caritana hampir sarua caritana jeung Sunda berarti eta jieunan Malaysia sangkilangnya berarti di Malaysia ge aya dongeng eta teh malah mah meureun di luar negeri oge aya jadi si dongeng mah nya milik saha milik sararea jadi teu bisa anapun ayeuna aya anu nyieun buku dongeng karya anu lain dongengna tapi bukuna jadi manehna neangan dongeng dikumpulkeun dihijikeun kana buku nah dijual nah eta hasil karyana lain dongengna tapi bukuna jadi eueuh nu nyaho nu ngaranna nya teu apal saha itu bisa dipemilik ieu dongeng meunang Pak Irfan teu bisa biasana saterusna nah anu kalima mibanda fungsi jeung kagunaan salaku atikan hiburan protes sosialnya malah mah pikeun hukuman oge bisa jadi kumaha cenah pa jeung atikan aya atikan teh pembelajarannya tadi sakadang kuya jeung sakadang monyet mana nu bager mana nu jahat geus ka titen urang bisa ngabedakeun jadi artina budak teh ulah jiga sakadang monyet geuningan hawok sok mau tersetia kawan nah eta teh nu diajarkeun ka budakku urang salaku kolot engkena gitu hiburannya tangtu model sikabayan nya aya hiburanna gok-gokna protes sosial teh naon kaayaan zaman harita dina cerita sikabayan pernah protes ka jalma beunghar nah anu diundang nah anu di ngayakeun hajatan teh jelema-jelema beunghar hungkul ari jelema miskin mah teu diundang tah jikana lamun dikaasupkeun kana kaayaan ayeuna cari kisah sikabayan bisa jadi asup pisan yen ari urang mah jelema leutik asa hese pisan kana hukum teh babari dihukumna nya aya jelema-jelema gede mah pajabat jigahna ieu mah aduh jadi bapak si ditewak ieu ku polisi bapak malah insyaallah ieu mah hanya caritanya dongeng aya dongeng mah da meunangnya punten Pak polisi gitu jadi wayahna samaratakan harusnya gitu eta aya protes sosial dina carita sikabayan nah sanajan dongeng ditepikeun secara malibir tapi memboga atikan hartina nu tadi teh kenajan jika heureuy dongeng mah tapi sampun lamun dipaluruh pisan mah eta teh fungsi atikana fungsi pangajaranna bisa jadi pangalusna. Nomor kagenep aya sifatna pralogis di dieu nya jika tadi teh alih amper sarua jeung pamohalan artina teu asup logika ngapung kalau ngapung ngaleungit asup ka dunia gaib eta mah asup kana logika. Anu katujuh sifatna tradisional. Tradisional di dieu biasana sumebarna secara turun-temurun zaman baheula mah yeuh teu eueuh anu nulis dongeng eueuh anu ngabukukeun dongeng artina dinya diomongkeun we urang nyaho dongeng ulah kaleuweung eta cenah di leuweung eta mah dongengna teh bakal aya kunti cenah sieun eta teh terus di zaman baheula nepi ka zaman urang ayeuna teu wanian kaleuweung eta teh sabab naon tadi teh cenah aya kunti nah eta sumebarna secara turun-temurun lisan teh kulantaran lisan nyata balik di kana hiji jadi saeutik pono nomor ka-8 pola ngadongeng sok anger teh maksudna kumaha kieu jadi lamun urang keur ngadongeng pada zaman dahulu cenah kitu atau lamun cek Sunda nama zaman baheula pisan lah tapi teu baheula teh ketang apokana baheula lah zaman urang can lahir zaman abah ge can lahir aki ge can lahir nah kadang polana seperti itu jadi henteu jarang anu dicaritakeun ayeuna tapi biasana masa lampau past tense lamun cek bahasa Inggris nama jadi kejadian nu geus lalu nah lalu teh baheula teh jadi urang percaya nepi teu percaya eta ciri-cirina dongeng anu salajengna pindah slide cus sip fungsi dongeng cenah tuh anu salajengna nyaeta fungsi dongeng jang naon sih aya dongeng keur naon sih dongeng teh keur naon sih aya dongeng jang naon dongeng eta keneh jadi fungsi dongeng teh nu kahiji cenah ngarah anak incu urang nyaho kana turunan teh nya tadi teh aki nyarita ka bapak ti bapak nyarita ka anak
Meureunna lamun ti handap urang ya anak, bapak, aki, buyut, bao, cangga wareng, kait siwer, udag-udag, dengen-dengen, jeung lain saja bakna pinuh pisan kaluhur. Jadi karena turunan saya cerita eta mah ti aki urang. Ieu mah ti aki urang teh ternyata aki maneh oge. Da urang teh dilanceuk kitulah caritana. Nomor kedua, ngara anak incu urang nyaho kana pancakaki. Jika tadi pancakaki teh nu tadi teh turunan ieu sarua nomor 1 nomor 2 nulisna saha ieu. Nomor 3 ngara anak incu urang nyaho kana asal muasal hiji tempat. Nah, kadang aya dongeng anu nyaritakeun hiji tempat, model sasakala Tangkuban Parahu. Bener henteu na? Nya dongeng, tapi apa amun bapak nyebutkeun Tangkuban Parahu pasti nunjuk ka Bandung, ka Lembang, kabeh ge tah pasti ngaranna kok. Anu kaopat ngara anak incu urang nyaho kaayaan lempurna boh kaayaan alam boh kaayaan tali parantina. Nah eta anu ieu mah rombonganna anu tadi jeung mitos teh. Jadi lamun misalkeun ulah ka leuweung eta di leuweung eta mah aya anu padahal mah misalkeun ngajaga supaya tutuwuhan tanaman di dinya teu rusak. Nya kadang aya budak maning sakadek-kadekna sarawu-rawuna aya ganas dicokot. Aya jamu dicokot, anu seuri berarti osok ya pernah baheulana. Baheula ayeuna mah geus henteu, era geus kelas sabaraha ayeuna kelas 10 berarti pelajaran bahasa Sunda dongeng teh era geus loba buluan lah eranya. Bulu nanya bulu irung, bulu naon dia tuh. Nomor kalima ngara anak incu urang manggih luang tina pangaweruh karuhun pikeun bakal hirupna nya tadi teh. Sabenerna mah lamun dicaritakeun sikabayan gitu. Inti nama jero caritana lain sikabayana sebenarnya nama. Jadi inti nama amanat apa yang mau disampaikan oleh si pengarang atau nu ngadongeng, hal naon sih nu rek ditepikeun amanatna ti nu ngadongeng ka nu didongengkeun. Nomor genap ngarah pagawean berat kala sulih hampang. Nah, ieu aneh kan? Nah, betina dongeng bisa nu berat jadi hampang. Heula pikirlah saeutik kumanya. Kieu kadang orang lamun ngadongeng salah sahijina tadi aya sifat kabungah. Nah, ketika orang bungah biasana leuwih babari atawa leuwih hate teh legowo ketika nalika orang gagawe. Bung hayang senang teh ning hate senang ya gagawe ge insyaallah gitu. Jadi eta anu fungsi dongeng teh susurion babaraha katakan yang barudak jeung babaturan engke teh nalika papanggih teh inget deui ya poho deui lah, poho hutang, poho pagawean, poho tugas, poho sakola, poho itu naik kelas ulah sakala dipohokeun dongeng mah da tadi teh ngan miboga unsur hiburan jeung nomor genep lah ngarah pagawean berat karasa leuwih hampang. Sakitu tina fungsi dongeng urang teraskeun ka slide selanjutnya. Nah, ayeuna pindah ke dieu pokona mah ngeunaan papasingan dongeng. Ai papasingan teh jenis-jenis atawa dongeng teh bisa dibagi sabaraha rupa gitu. Nu kahiji aya dongeng sasatoan atawa pabel. Dongeng sasatoan teh jadi inti nama sato anu nyarupakeun manusia. Jadi tadi teh sakadang kuya jeung sakadang monyet. Nomor kedua aya dongeng babad atawa dongeng sage cenah geuningan ceuk ieu mah. Dongeng babad mah dongeng anu aya carita sajarahna. Engke langkung telep geus ieu Bapak ditingalikeun selainna hiji-hiji. Anu katilu dongeng karuhun, kahe dongeng karuhun tuh. Buat capek nyarita jadi poho. Nu katilu nyaeta dongeng kahirupan jalma biasa atawa parabel. Tadi teh sikabayan aya di Arab Abu Nawas. Termasuk si Aladin eta ge Aladin ge dongengnya dongeng itu dongeng Timur Tengah anu meunangkeun kekuatan lah jelema biasa anu meunangkeun kekuatan si kabayan ge jelema biasa tapi kalakuan aneh. Nu kaopat nyaeta dongeng miteu. Tah ieu mah miteu mah kalau hidup pasti pernah ngadangu mitos. Mitos teh hubunganna jeung hal gaib. Jurig mitos mah. Anu saterusna dongeng legenda. Legenda teh nyaeta dongeng anu aya patula patalina jeung kajadian hiji tempat. Mun tadi teh mah Sangkuriang, Situ Bagendit dan lain sebagainya.
jeung rea-rea deui cek Sundana maka deui tong pahilinya. Urang percah hiji-hiji per slide-nya. Next. Nah, tadi nu kahiji nyaeta dongeng sasatoan. Ai dongeng sasatoan teh ngaranna Pabel. Ari Pabel teh nyaeta dongeng atawa carita rekaan anu ngajarkeun moral atawa atikan. Jadi kieu lah kolot baheula pinter pisan teh naon artina dina Pabel mah pasti aya nu bageur, aya nu jahat, aya nu hade, aya nu goreng. Tah hade jeung goreng eta lamun dilarapkeun ka jelema asa kumahanya gitu. Jadi we dilarapkeun ka sasatoan. Contohna dina dongeng sato mah aya sakadang kuya jeung sakadang monyet. Nya urang pasti apal mana nu goreng, mana nu hade, mana nu goreng. Ieu nu hade teh si kuya, anu goreng teh si monyet. Nah, gitu. Jadi kolot baheula mah meureun lamun dicontohan ku Bapak si goreng teh ngaranna Budi, ngaranna jelema si alus teh ngaranna Alip. Yang meureun budak engkena teh kadituna teh lamun ngaranan Budi teh da geus katelahna goreng we gitu. Jadi dibalibirkeun atawa disamunikeun dina ngaran sasatoan. Tah eta dongeng sasatoan. Next saterusna. Nah, saterusna tiasa dibaca di luhur oge aya dongeng babad. Ai babad teh bisa dibilang sage dina Indonesia, dina Sundana mah babad, lain babad ngarit, lain carita babad. Nah, carita babad atawa sage nyaeta carita ngeunaan kapahlawanan anu nyaritakeun kajadian jelema anu ngandung unsur sajarah. Bisa oge cenah tuh mangrupa carita peperangan di zaman baheula. Umumna nyaritakeun karakter legendaris nya model di urang contohna Prabu Siliwangi, Dipati Ukur, Syekh Abdul Muhyi, terus aya Wali Songo, aya oge carita anu ti Serapan ti Arab Ali bin Abi Thalib dan rea-rea deui nya jeung rea-rea deui. Urang contoh lah Prabu Siliwangi disebut sejarah da asaku aneh. Loba carita Prabu Siliwangi kean santong. Aku lasang Prabu, cenah aku bisa menjadi tujuh. Aku bisa menjadi 7. Korek ke-7 Naruto mah 1000 geus semayangan. Naruto mah tenang 7 cenah, tapi nya ayeuna kieu lah mikirna 7 bisa teh jelema jadi 7. Nya mah bisa, tapi aya dina sajarahna, aya kacaritakeun. Aneh teh naon? Aya sajarahna, aya bubuktiana, aya titinggalanana, tapi pas kadenge ku urang caritaana asa teu asup di akal. Mantakna dongeng saperti kitu diasupkeun kana jenis babad atawa sage. Ya, jadi eta dongeng anu aya sajarahna lah kerajaan-kerajaan, terus dongeng kepahlawanan. Nya beuteung kitu baheula mah da urang teh apal beuting bener, da baheula memang sakti. Nah, jadi eta nu kasebut dongeng babad. Tawaka di pareman videona masih aya keneh jenis dongeng lainna. Anu saterusna ieu aya dongeng kahirupan jalma biasa atawa parabel. Parabel mah nyaritakeun dongeng eusina nyaritakeun lalampahan hiji jalma anu dianggap mahiwal ku batur, tapi jelmana jelma biasa. Mun tadi mah raja, mun tadi mah sato, ieu mah jalma biasa, lain raja, modelan lain sato. Artinya juga urang, tapi loba anehna gitu, loba mahiwalna. Model naon tadi contohna dia aya Sikabayan. Kunaon Sikabayan Pak bet aneh. Aya jelema teh kasakapeung pinter, sakapeung bodoh. Jadi nu mana bodoh atawa pinter? Malah mah kadang sok kabawa ka ditu ka alam gaib. Cenah geuning aya carita Sikabayan anu tumpak kareta ka alam gaib tembus, aya anu naik kuda tumpak kuda ka alam gaib. Nah, atawa memang carita-carita seperti kitu mah carita jelema biasa anu aneh kitu mah memang jeunan lasakan urang ngaca kana diri gitu, lebih kana unsur atikan. Eta jalma biasa atawa parabel. Terus kan. Nah, ieu di dieu tah di tukang saterusna nyata dongeng mite. Aduh, aing ngomongkeun dongeng mite mah kana mitos asupna. Aya mitos mah nya rada murining saeutik lah kitu. Dongeng mite cenah nyaeta dongeng anu nyaritakeun lalampahan hiji jalma anu dianggap keramat ku masyarakat. Nah,
Kada bisa jalma, bisa makhluk gaib. Umumna dongeng mite atau mitosnya teh rakat patalima jeung kepercayaan masyarakat karena hal gaib. Carita dina umumna ngalakonkeun kajadian dunia manusia, dunia gaib, malah mah jeung aya di dunia nu geus maot. Oh, alam bener tenteuna da nya teh dongeng gitu. Oge mitos cenah anu nyaritakeun ciri khas sasatoan, wangunan, topografi jeung tanda-tanda kejadian alam seperti sangu. Pernah kan ngadenge sangu? Sangu teh nyaeta cenah jelmaan ti Dewi Sri. Ya Dewi Sri ngajalma jadi sangu. Meureun pernah di SD dicaritakeun ku gurunya tapi jadi teu apal, lain teu apal, percaya da eta mah dongeng nyaeta. Aya oge dongeng Nyi Roro Kidul Ratu Pantai Selatan. So di Jawa Barat tepi ka Jawa Tengah Malioboro Parangtritis Yogyakarta Cianjur nya Sukabumi kadinya eta teh masih kena katelah Nyi Roro Kidul. Nah pertanyaanna Nyi Roro Kidul cicingna di mana? Di sabarat pantai teh panjang-panjang teuing cenah wilayah kekuasaanna teh. Urang moal kaharti tapi da eta mah nya jurig teh ya. Malah mah loba dongeng anu lamun ka pantai selatan ulah make baju hejo. Oh, tama mitos teh caritaan ieu teh Allah alam sok leungit cenah kitu. Atawa tong asup ka leuweung eta tadi teh bisi aya nu nyamunikeun cenah sok tersesat lah kadinya mah. Terus aya oge caritaan ulah sok liar ti peuting. Sareupna magrib teh asup ka imah ulah liar bisi dirowae ku kalong PW. Percaya teu nya percaya tapi di sababar daerah masih keneh dipercaya. Aya di kota-kota gede mah da teu percaya teh sabab naon nya kieu lah meureun baheula mah peuting-peuting reup ka magrib teh kan panon poe geus eueuh teu caang poek meureunan kolot teh bisi teu balik ka imah ti tajong labuh dan lain sebagainya. Ayeuna mah di kota-kota mah lain, tong di kota lah di urang oge dur magrib teh keluar lain ngararaji ngomong nyokot HP ieu naon teh komunitas HP miring teh ning tek login eta main FF main Mobile Legend. Jigahna lamun barudak ayeuna percaya keneh kana anu ngaranna dongeng kana anu ngaranna mitos insyaallah kahirupan urang mah saperti ieu gitu kan. Anu mah loba nu percaya teh jadi nya sok hidup oge percaya teh keluar peuting dan henteu keluar we geus magrib mah ulin geus magrib mah nepi ka subuh gitu tah. Teu meunang cek kolot baheula mah cenah dongengna bisi dirawae ku kalong wewe. Nah eta tong panjang teuing nyaritakeun mitos mah bisi next nya anu pamungkas dina papasingan dongeng aya dongeng legenda. Nah ieu biasana dongeng legenda ieu dongeng nu paling dipikaresep ku barudak ya. Nah, sabab dongeng legenda mah nyaritakeun asal usul hiji tempat, hiji barang, sasatoan atawa tutuwuhan. Dongeng legenda atawa cek basa Sunda nama sasakala mah rupa golongan carita anu turun temurun lah anu geus biasana mah geus jadi milik sagolontor masyarakat sagolongan. Palaku utamana di legenda biasana jalma biasanya contohna kieu lah. Bapa nyebutkeun legenda Tangkuban Parahu. Di mana Cik? Pasti nyarebutkeun di Bandung. Mungkin aya di Tegalwaru nya. Nah berarti Tangkuban Parahu atawa Sangkuriang eta teh nu najong parahu nepi ka nangkup eta hartina ayana di Bandung. Teu bisa diaku di urang da eta mah geus wilayah di Bandung hartina di dieu masyarakat tapi hartina lain. Keur masyarakat Bandung hukum lain masyarakat Bandung hukum lain. Carita mah universal teh saha wae tadi ngan ayana jadi di sagolongan masyarakat eta nu disebut dongeng legenda. Wih. Mang Oto dagang tomat. Tamat henteu oge sih. Pembelajaran sabenerna mah ku kayaan belajar diajar ayeuna. Eueuh nu ngaranna diajar nu tamat sabenerna mah loba pisan materi-materi anu ku hidup bisa ditayangan di internet. Namun nu ku Bapak tadi dicaritakeun hampir sabaraha jam tadinya Bapak nyarita tingko coes capek hausnya. Eta teh mung sabagian leutik tina pangajaran dongeng. Sesana mah pek tayangan dongeng di mana tayangan di ti kolot, tina buku, tina internet, ayeuna mah mun aya kuota dipake main game wae kuota teh pake diajar oge loba keneh pokona mah ngeunaan
dongeng. Nah, sanggeus ieu aya dongeng nya, Bapak yang ngadongeng carita ngeunaan reungit cenah. Nah, habet reungit teh ngamusuh ka urang teh. Ngahiang wae dina ceuli itu kong weong. Nah, teu kana irung Pak, nah habet kana ceuli neangan teh aya sajarahna kade nya. Geus ieu urang sakseni wae dongeng ngeunaan reungit. Aduh. Nah, tadi Bapak janji urang nyarita ngeunaan reungit. Nah, sih reungit teh sok kana ceuli lain kana irung, komo kana di rumah. Nah, kieu caritana teh nya. Zaman baheula, baheula pisan lah pokona mah. Baheula pisan Bapak ge can lahir komo di didinya. Jika nama palurah ge can lahir, guru-guru can lahir can aya lah pokona baheula lah pokona mah. Aya hiji karajaan reungit, nya kerajaan panggedena teh raja. Di kerajaan reungit eta si raja teh keur bunga mimiti biasa kawin ujung ratuna. Atuh reungit kabeh kumpul di alun-alun. Ngayakeun pesta nage kuat 7 poe 7 penting ajep-ajep we. Mun aya nama jedak-jeduk jeung budak aya nama. Nah, baheula mah udah kitu baheula mah dangdut ge baheula mah nya ngumpul we meureunna di dinya lah di alun-aluna kitu nya. Meureun ada apa reungit 7 poe 7 penting Pak meureun teh salat teh teuing lupa kita apa. Mun reungit salat tuh agama ge naon reungit ke urang tanya kenalan ka reungit. Harumpua pokona reungit teh nya pesta lah gitu. Meureunan saeutik minum extra jos mantap liur, extra jos 10 bungkus yang liur nya. Pokona mah 7 poe 7 penting eta pesta jalaran naon ya? Jalaran eta teh jalaran si raja jeung si ratu teh kabeneran nikah lah ngaruah-ruah. Kabayang meureunna 7 poe 7 penting nya urang mah ajol-ajolan 20 menit geus leureus. Ieu 7 poe 7 penting dina poe ka-7 telepar kabeh. Salari capek dimimiti penjaga rakyat babu istana menteri perdana menteri rajana jeung ratuna tepar capek geusna teh. Nah, teu lila tinggal taleparnya yang kira-kira jam 12 penting lah berenang tunu dia geus 7 poe sare we geus di paruman dangdut geus diberesan kalarup papan aya dangdut di ditu. Nah, geus eta teh aya jelema duaan ting adi lanceuk ting anak jeung bapak ting aki jeung anak da poho bapak ge teu nanya ka baheula cenah lahir teh leumpang katayap nyamber ai baheula teh leuleupangan teh memang teh jiga ayeuna mah naik mobil, naik motor, naik skuter, naik pesawat terbang. Najan nya keur PPKM kieu ge gitu kan kudu make masker baheula mah eueuh corona. Leumpang sanes jauh beunang leumpang si bapana ngomong ka anakna, "Jang, capek. Nya Pak, geus 3 poe urang teh can mangi tempat istirahat." Ada baheula mah jauh atuh leumpang teh. Ayeuna ti dieu ka Purwakarta oge lamun leumpang mah nya menang beureun sapoe. Ieu geus 3 poe lalampahan nya berarti jauh ti dieu ka Cianjur beureunan. Capek ngeurup kieu cenah dihareup. Jiga aya ieu aya naon? Aya desa cenah dihareup Pak. Oh nya teu sapereng ka ditu dah. Urung beureunan, aya urung mah nya baheula mah poek ngongkleng eueuh lampu mah di ditu ka ciri urung. Sampurkeun we. Katayap di bari leumpangan. Pas ditinggali meureunna asa sepi Pak. Yang urang jam 12 cenah cek anakna teh. Urang geus urang asup. Pas asup di gerbang biasa asup dijagaan aya ningali film-film kolosal lah gitu nya. Nalika asup ka desa teh sok aya penjaga nu ngabadega eta mah eueuh aneh aya desa naon. Teu lila pas sabaraha lengkah ka hareup. Bareungit tinggal loler. Sare tadi teh capek 7 poe 7 penting bayarkeun bro. Dugang 7 poe 7 penting. Tah tidinya teh kala aneh teu. Aya anu aneh si bapak mah dina carita bieu.
Manyarengit bisa kaciri mah galoler. Rengit mah sagede kumaha, sagede doma. Nya teh eta. Dongeng mah teuing dongengna baheula beuting sagede doma reungit teh. Beuting sagede dinosaurus ya teh apa. Loba nu ngalalaya dicabakan. Ah, hidup kene ieu mah Pak. Lain paeh artina lain paeh berarti tarunuh teh tadi. Tuluy we meureunana luak liuk. Sare meureunana reungit teh. Pas nepi ka alun-alun di alun-alun mah kaciri dah si pendopo teh, ai pendopo teh baheula teh nya istana teh kaciri. Pak, itu istana urang ka ditu yuk. Hayu tah. Salahna deui dua jelema eta teh boga hate anu goreng. Manehna nyalangka arek ka istana teh rek nyokot hartana. Pak di istana mah beureun boga hartana. Nya jah, ieu urang cokot. Keteyep ka urang aya ka istana. Tapi ka istana ge kitu ngalayah sarare nyata capek beneran. Nah istana teh ieuan cenah hartaan cenah. Oh bener di kamarna raja cenah. Keteyep di kamar raja ge sarua capek sare jeung pamajikanna sang ratu. Raja ka dieu malikna ratu ka dieu tukang-tukang da capek. Neangan kadinya diubah-ubah hiji-hiji acan. Mas teh mah intan berlian mas teh cenah ieu mah goreng milik cenah. Urang balik we pahayu. Sampai me balik si bapak ngareret karena itu naon? Ceuli yang mulia ratu leungit. Dina ceulina aya anting ngeburi nyai. Heula jah. Gimana alus cenah. Ketayap duaan gadinya. Dicokot lah anting sabelah ditinggali berlian emas baheula teh ratu teh ning rek nyokot hiji deui si ratu kaburu budang reuwas ningali jelema anu rek nyokot antingna sabarukna rek naon guruna reuwas ngagorowok eta duaan bapak anak teh anu tadi lompat tadi capisan baheula maksud ngaranna leungit teh pokona masuk kana lukun leungit eta si raja gendut pisan. Reuwas ningali si ratu cirik mah dikumpulkeun deui kabeh rakyat. Sarudang lah isukna meureunna teuing harita keneh. Orang mah dibudakeun kabeh, budang. Penjagana ditanya, "Naha maneh bisa ka asupan manusia ka dieu?" Budak mah penjaga bisari, salah-salah ti pestana lila teuing. Nah, tungtungna si raja marentahkeun ka sakuna warga reungit perreungitan di seluruh dunia pikeun neangan anting sang ratu. Nah, jadi carita teh nyambung. Jadi kunaon reungit sok ka dieu kana ceuli neangan anting sang ratu. Jadi nepi ka ayeuna can kapanggih eta teh si anting teh. Pak. Terus anting dina bahasa Sunda anting teh nyaeta suweng. Reungit ka dieu muter sorana naon? Henteu wang tah eta teh neangan suweng si ratu, suweng teh anting ratu. Nah, abet reungit ayeuna lain kana irung kan sarua bolong. Lain kana bibir kan sarua. Sare sok calangap gitu. Nah, abet kana ceuli. Pedah baheula teh suwengna antingna dipaok ku jelemana nya teh saha nepi ka ayeuna ge cenah teu kapanggih. Nah, eta caritaan mah kam dianggap nya da heureui Allah alam nya eta mah carita zaman baheula bapak nepi ka ayeuna inget. Jadi rea pisan lah carita sok pek teangan dina YouTube, dina Google, dina tanyakeun ka kolot lupa pisan caritaan anu menarik lah namun cek bapak menarik dina diajar dongeng. Sakitu pembelajaran dongeng materi dongengnya tepang deui ke jeung bapak dina materi lain. Sing sarehat kade jaga kesehatan ayeuna keur usum-usumna Covid si Covid teh kudu ditalipak jauh nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.